warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi sadaya, anjeun nuju ngadangukeun warta utama sareng abdi Gina Anggraeni Sareng abdi Milanisti Priangan. Dinten ieu kami bade nyayogikeun warta utama ngeunaan kasaksian anu matang ngagetkeun ti BPOM jeung BPJPH. Ngeunaan salapan produk kadaharan olahan nu kapanggih ngandung unsur babi. Salapan produk kadaharan kalebet 7 nu atos boga sertifikat halal. Kapanggih ngandung unsur porsin nyaeta unsur nu asalna tina babi. Panalungtikan ieu hasil tina uji sampel acak ku BPOM tuluy diverifikasi deui ka laboratorium BPJPH. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan anu ilahar disebut Babe Haikal nyarios dina kasaksian resmina di Jakarta Timur yen hasil uji ieu geus dipariksa secara lengkap sarta akurat. Sadaya produk ieu ayeuna geus dipenta supaya ditarik tina pasaran. Tar salapan produk anu ngabuktian ngandung unsur babi nurutkeun siaran pers BPJPH tanggal 21 April 2025. Nu kahiji aya Cornish Fluffy Jelly asalna ti Filipina geus boga sertifikat halal. Nu kadua Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teri ti Filipina geus boga sertifikat halal. Nu katilu aya Chomchom Caramel di Cina geus boga sertifikat halal. Nu kaopat Chomchom Flower Mellow di Cina geus boga sertifikat halal. Nu kalima aya Chomchom Marshmallow bentuk tabung di Cina geus boga sertifikat halal. Nu kagenep Hakiki Gelatin geus boga sertifikat halal. Nu katujuh Larbe TWL Marshmallow jeung isi selai vanila di Cina geus boga sertifikat halal. Nu kadalapan AAA Marshmallow rasa jeruk di Cina henteu boga sertifikat halal. Sarta nu terakhir Sweet Time Marshmallow rasa coklat di Cina henteu boga sertifikat halal. Nurutkeun Babe Haikal, sadaya produsen ieu distributor diwajibkeun tanggung jawab sarta narik produk-produk ieu tina pasar nurutkeun kana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ngeunaan pangan jeung PP Nomor 68 Tahun 1888 ngeunaan label jeung iklan pangan. Dengan ukur eta, BPJPH oge parantos gawe bareng jeung sababaraha kementerian serta asosiasi e-commerce pikeun meureunkeun panyayangan jeung pamasaran produk nu dimaksud secara online. Kabeneran, pihak perusahaan parantos nunjukkeun sikap kooperatif dina saminggu sanggeus surang munggaran dikirimkeun. Aranjeunna geus ngarespon jeung mimitian narik produkna sorangan. Pukituna, proses hukum henteu diteruskeun. Babe Haikal negaskeun yen ieu langkah penting pikeun ngajaga masyarakat dina konsumsi produk nu teu luyu jeung prinsip halal. Pamarentah oge ngimbau ka masyarakat supaya leuwih waspada. Sok pariksa produk nu rek dikonsumsi khususna nu make label halal sarta laporkeun lamun manggihan produk anu nyasabkeun. Eta pisan warta utama pikeun enjing ieu teraskeun ngawas warta utama kanggo informasi panyayaran serta akurat. Abdi Milanisti Priangan Sareng abdi Gina Anggraeni atur nuhun kana perhatian anjeun. Wilujeng enjing sareng dugi tukang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi